Si emok teh kemana? Iya teh duh. Kita ngarariung. Itu jebul-jebulnya. Aduh, nikmat kia ya Allah, nikmat manakah yang kamu dustakan? Lila si Ece, si emok teh datang. Abi itu tadi namanya mundur kacang gelang. Gila banget, larang ke. Kamana ya, menilila si emok teh datang. Mana geus 7 mulut sudah datang dan ya kumaha coba itu orang unding kan orang demo datang telat wae kirian orang telat mah diomel kumaha nya cek. Ya terus ngarariung kieu nya kemana? Dia geus nyantai kieu kayak di pantai. Gusti, Bang Emok. Muni menor gitu. Uce, itu Ke aya Bang Emok muni menor gitu datang. mana? Ini padat Salam dagang. Kamana wae menilila. Ampura tadi teh ece pasti nambok gula. Eta ceu edo. Naringguan kitu nya ti tadinya. Atuh nungguan deui. Sabar anu butuh mah kudu sabar nungguan. Abang teh bayang bawa abang butuh. Tadi orang mereka sawah kan nek mundur kacang gelat menit jadi. Ceu. Si Ece kulila-lila teuing. Kos buka wae tuh kacang paling lebat. Ya 5 hektar. Kami ini muncrat tong. Ayo gara mulai ya. Buru ye bisa. Mantah calik deula. Calik deula. Aya tamu kudu di tajongan. Tajongan. Aya tamu. Sok atuh baris-baris di dieu baris. Sing rapi baris atuh ke heula atuh ece. Nuhun. Cisara. Jaeda. Narsis ya. Ayo buru atuh. Baris. Segera kali bacara kali ya hayu orang cari. Bas rapi? Ece. Udah siap? Siap Ece. Siap. Jalannya kedapnya. Cantik absen. Ece. Kapawa. Naon Cek? Sampai na. Make eta wae make. Dan tas ayat tahun nami-nami di nu kamar-kamar kene kan? Ya Cek. Siapnya? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif. Alif. Ba. Nah ngaji Ceu masalah. Ulang depan lain pengajian ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah nasabah. Sumpah nasabah. Saya berjanji. Saya berjanji Jika saya tidak mampu membayar angsuran Bang Emok, maka saya akan ngukur kebon saha Kebon batur. ulah Nyaka batur atuh Ceu. Ayeuna Ece boga bara hektar 2 hektar Cek. anu keur digarap. Karena digarap dia teh kahitung Cek pokoknya mah Cek. Ari Ece ieu Boga plak kacang 5 hektar. lah kacangnya Oh, 5 hektar. buntennya tos ngahasilkeun acan. Acan karak ieu. Terus ayeuna rek nyokot Bang Emok. Yang ke diangsuran pertama mah. Ayo Ece, Abdi gaduh 10 hektar eta teh kebon naon? kebon jati. Tos digale teh. Lumayan lah segede ieu. Gede-gede ping-ping. Oh. Ai ieu saha karak ningali abdi mah? warga anyar Cek. Warga anyar geus tos wani nyokot Bang Emok. Cobi taruh satu gaduh sabar hektar gitu dah. Henteu ayeuna di dieu teh bumi pribadi apa ngontrak?
ngon. Nah, Tulungan, salah kan rumah sakit. tuh, Tulungan karunya. ayeuna teh Bang Emok teh tulungan salakina kita bayar moal. Tenang dibayar. Karunya buru Di mana? di lembur mah. Oh, di lembur di daerah mana? Cara jongkol. Tenang aja, entar kayak ditulunganku, ditulunganku aja. Sabar. Kayak itu. Tadi teh namina teh Ece Narsinya. Nuhun cece Ece Narsi di dieu can aya can tercantum. Lamun ieu mah sadekeun fotokopi nya. fotokopi kakak. Imah Imah teu boga pan ngontrak di dieu ge. Kebon atuh kebon. kontraknya. Kebon teu boga, uing boga salaki 2 kajeun. Tah ejan Ece hiji nya. Bener aja. Perusahaannya. Tah, si Ece teh nominalna baraha? Cuma 5 juta wece. 5 juta. Gede amat kabayar moal. Jika bayar ce. Masalah kitu pan urang ge supaya muter deui meureun. Pas anggal ce. Ece 10 juta wae ce. 10 juta geus duan geus 15 juta. Cek modal ieu ngelot teh. Rek dagang loteknya. Abdi 20 juta wae. 5 juta 10 20 juta. Keur naon? Keur usaha. Usahanya. Atuh ce. Ayo cuman teuleut gede-gede ieu ce. Saukur 50 juta doang. 50 juta sing maneh hirup di dia anyar hirup ngontrak salaki Apaan, gerik Cil? tumor deh. Nuhunkeun atuh karidoanana abdi teh pan bae ngubaran salaki meureun nya ce nya. Tulungan. Tulungan atuh ce. Karunya. Punten, balik kan tas di dusun sabelah di nambonya. Iya. Jadi ayeuna teh di tas CF tadi di ditu. Kumaha cenah? Jadi paling lambat teh isukan sore euceuk ka dieu deui. Mau duitna jeung siapkeun nu tadi euceuk mah fotokopi. Kan aya meureun. Urang mah bisa di ACC. Perangkat Ngabejaan tadi. Teu ngaberejaan, teu mau Ece jeung mah geus sering, najan sering nunggak ge. Sukan teh euceuk teh geus nyaho. apa nyawa sorangan uing kakara. Emang aya di lembur aja tara aya Bang Emok. Tara aya Bang Emok kayak Bang Sila. Oh. Yantos ai kitu mah teh naon, siapkeun wae isukan fotokopinya. Ya. Nanya-nanya we persyaratanna. Engke Mantap, ka dieu deui. Kudu bodo alewo. Isukan rek kumpul di mana? Di tempat ieu wae ce. Tempat di deui ce. Di dieu deui nya. Tapi euceut teh janji paling lambat jam 4 sore nya. Jam 4. Nya. Ya saya oge rek ka abang heula meureun nyairkeun heula duitna. Kitu nya. Jantos kitu mah. Abi pamit heula nya. Nya mangga ce. Atur Mohon nuhun nya. diantosan we nya. Atur nuhun satu acananya Dia ulah ngabohong wae ya. Suka. Toang ke aya. Cuman eta ulah sok hese ditagih teh. Wah, tenang. Pokok cita tangga sabelah ditangga teh malah galakan ditagih. Aja jeung kuring. Mulai mun nagih berarti di Sarawak. Sawahnya. Cek sawah wae. Kada di sawah-sawah nipu geus dilekan ka sawah aya di jamban. Eta masih aja eta tah. Si eta sarua tuh jeung si itu tuh. Tara atuh. Timun. Nyantosnya punten ya nya. Pokona mah tong jilapi sukanya. Mohon Ayeuna jam teh tos nungguan lami-lami tapi jam 4 nya. Kieu tah arek minjem maraksa teu cara keur ditagih hararese. Ce kudu nungguan isukan deui wae. boga duit lagi anjing. Ce orang oke. Tadi mereka sawah ge urang meni teu jadi gara-gara gua Bang Emok. Kudu ge demo kudu Ya. Mana gorengnya sama bedut. Bener gede banget ce beureum ce. Kita curang bibir nata bibir si onasnya jika artis gitu bibir nata meni maleulewihan negara Bibirna bibir ieu. ya orang barani ke lah. ya Sabar isukan yang kumpul deui. Jadi hirup balangsak teh sangsara bisa. Mani eueuh nu mere duit. Heueuh aing teh boga janji jeung si Emok jam 4. Enak keur jam 3 geus siap-siap heula ah. Aing mah rek nyamper rek nyamper jam eta heula si emak-emak nu rarempong warga belah dieu. Aduh, ieu pepelakan urang.
Mendigararing telana oge kumanek subur atuh kumanek buahan tujuh kudu stok si Ece kumaha cenah ieu teh pan urang teh abe baru cair. oh emok Si emok. oh atuh Hayu buru urang. Ayo ke priyo, ah. Jam 4 gedeung ge. geus pieu yuk orang nyamper ce Edo jeung Cisarah yuk Heueuh nya manehna kudu disamper. hayu samper Gua mah kaheesan manehna teh. Hayu buru ce. Sing telat. Tuh geuninganan jelema anak keur molor. keur molor ieu Teu hararideng nya udah tidak pas we tidak siap. sarare ya urang udah Yuk. udah ih molor wae boga janji pan urang teh emok Iya ya jam berapa? Si janjina jam 4 kamari nya Ayeuna setengah opatnya. cuk berayu ah Ayo tuh. urang samper ce Kasarayan di atas nungguan ieu pepelakan ku manuk wae ya di ieu kan. urang samper Cisaroh yuk Ayo. Tolong kene itu Gusti kade labu. Oh iya. ce teh kumaha sih ce kan boga janji ce Hayu buru Iya teh. kene wae ayo buru. Gedeung tadi jam mah baraha jual ieu? kacang heula. geus jam baraha coba Iya buru ya. Bisi kena manten Mang Emokna. Ke si emok ngadat teh. Ayo buru ayo. Ayo cepat lu kata lain launa. Buka usaha tapi modalnya langka. Nyiling tangga wedi orang percaya. Pikiran pusing sampai hendak selara. Panjalu tulung tapi tulung ning sapa. Bang Emo, tulung kula Bang Emo. Bang Emo, tulung kula Bang Emo. Mana ieu teh anu dijangjian teh gitu daek-daek teu cenah arek emok giliran urang datang ti heula kamari mah geus ngadaragoan jigana ka Sarawah keneh ieu mah dagoan sakedap lah giliran tos mawa duitna Saking buru-buru nasian telat. Aduh, hampura aja. Yo juga ada cukup bulan aja. Tetek ieu cenah. Oce teh kunaon? Maaf hampura Ece urang teh telatan teh. iki buru-buru ce Jalan kita tadi aduh sing buru kudu. Ya telat sih terus aja nyeri karena Hampura we Ece. Komo abi mah di kumani guguru ka. emang tas kimara. Iya tas empok. Empok iya pepelakan. Ini capek. Asik lucu kos sama apa? Emok, arisnya teh erek mulai moal buru ieu geus telat. Astagfirullahaladzim.
Cuma namanya datang. Pasti Biasa kebon. cek kebon. Iya, anak kos saya iya. Kurang tadi jadilah. Cuman di Bang Latah CF. Terus kemacu. Paling mau cara sepenuh kamari paling sering bagian sakaro. Kurang di absennya. Ece Umun. minjem teh 5 juta. Hmm. Cuman di dia sama saya teh dibagi tak cibang 4.200.000. Kerjaan itu cek dapat ojek. Eta teh dalam jangka 3 bulan. 3 bulan. Sareng bunga nanti jadi 8.400.000 nya. Nah, cincin. Terus Ece Edohnya Ece Edoh kemarin minjemnya 20 juta. Punten di dia teh dicoret teh di ACC. Kunaon cek? Ya kayak ayat sugan. Terus Ece Narsis teh kemarin teh minta 50. Punten deh Ece nya. Di dia nanti tibang di ditu teh di ACC nanti bang 1.500.000. Terus Ece Saroh. Saroh teh sami wae cek 1.500.000 di ACC nya. Ya orang capek-capek tadi di sawahnya. Terus anu Ece Edoh teh puntennya da can di ACC malah anu si Ece ieu nu di ACC da karunya salakina cenah gergerip. Aneh ieu mah siapa? Adil. Bu Abi di berena teh sugan asisa 1 jutanya. Tuh kamu mau ke mana-mana. Kebuka yuk. So, ya punten we tah dicek deh. Benar. Tapi keselen. Ayo nabi zaman hukum. Si Eja yang di penjara. Dari iya nabi mau menit adil Saksi nominal eta itu Iya 4.200.000 di tuh. Nah, nya punten Ece totalna di dientos tertera bisa keseluruhan Ece nya opatannya kayak duitnya digabung we nya kayak bagi-bagi di imah we masing-masing. Totalnya teh 21 jutanya. Puternya telah kedap ya amplopnya kayak dibuka kayak di imahnya. Punten ya amplopnya nya kayak bukannya di imah we. Saya dek dari mana ya? Iya batah perwakilan sarang. Tapi inget ka janji kamari. Kumaha janjina teh? Janjina teh mun kabayar tanu enggak jadi. Lamun aya mah aya surat tanda tak? Surat-suratna kudu can dijieun. Ini orang mata kopi lah di All Family. Justru eta da pinjem Bang Emok sabari jeung eta tanu. Terus ieu ku saya dipasihkeun nya ka Ece Saroh. Punten ditarima tong hilap isukan abdi geus mulai. Mulai naon teh? Nagihan atuh. Kok ujug-ujug nagihan? Ere banget ceu. Biasana Emang harian. Harian eta nagina. Tadi teh kamari di bank teh aya perubahan. Jadi setelah hari ini ngasihkan uang teh besok teh udah mulai pembayar angsuran. Ini bapak ya. 3.000 we. Oh, si Rebo. Angin juga. Mana duitnya? Kurang wae. Pinjem saking bener-bener. Kumaha tah ditarima manggah gitu. Ditarima wae dah keur butuh. Mah tuh mah jalma butuh. Yan terus kitu abir pamit. Aba ayeuna kan kamari tas nambo tas masan uang. Aya teh giliran nagih ka nambo. Yang udah Nyanyi mangga. Yantosnya punten ya ibu-ibunya lain kurang sono aya anak sakitu. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. kumaha ari kieu? Bingung kok jadi kieu sih? Karena mah dek nyin Bang Emok teh itu dek nyin surat-surat tanu, da nama mun teu di surat teh Kalau abdi mah mika bagian 1 juta. Padahal buing teh ngawinkeun domba uing eta teh. Heuh nya. Kok jadi kieu nya? Kajian geus bagi-bagi burung balik ah.